Tangtu maraneh pernah dicukur ka tukang cukur dengan gaya nu sakahayang maraneh. Contohna dibekamkeun, anu nyungcung di tengah-tengah. Tangtu maraneh oge pernah waktu dicukur karasa ngalengut tunuhna moal aya kacida. Tah eta dimana momen ilmu kanuragan nu dikaluarkeun ku tukang cukur, ilmu hipnotis jeung ilmu-ilmu sajabana dikaluarkeun ku tukang cukur